wilujeng sabab aya nu nyandung bedakan toko si kembung telakur jeung syarat nyandung nu penting asal awur anu sifat roh andohi kalayan asma anu sifat roh nada widika sadaya kasugri anu lalinggi wirem bade pakawulan di awasan tali paranti bade nyawer baring itu ngedak anu suci ngaberkahanan tajungan kapanganten jalur istri jinareng kulawargina ngaduka siang jeun wengi piwurna para sepuh wajib ku hidup kasungsi laksanakeun piwajana jeung kasasana kudu silih eledan silih abing silih geuing supaya salametan tuh sehat lahir sehat batin lakukeun nu lima waktu sangkan teku jiwa diri bumelar anggang karingra aya dina ridho Gusti sakitu ibu apa nututur kanu gelis kadede ati kasih sumawona gerak singkil tikiwari prak ngawangun rumah tangga anu dipirido Gusti amin ya robbal alamin mugi Gusti nang payungan awur sawerna di awur sawerna di awur sawerna di awur sawerna di awur